jadi tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Ti marana neng atuh teh ni si Ucu sasal Tisa Sari. Pugu ieu teh ngahajakan ka dieu hoyong pendaking Ciani ning Islami. Heeh, ting eta teh majikan teh di Bandung, neng di Bandung jadi kumahanya loba proyek cek paling masalah mata penyinan kue di Bandung jadi teu balik-balik ka dieu matak akang sorangan we kamari mah aya lancokna dedeh ka di dieu. Aya nya sorangan deui we. Aya nih asa sepi nya, teu aya Ciani mah. Jabang mana-mana geura teu ngadamel goreng-gorengan. Aya ieu oge nyieun tadi pan aya nu ngaborong mereka Karebon di Barungkus matak ieu we jeung keur mah heula. Balanya teh hoream teh ari di lah ka UMKM geus eueuh ngieu matak saya aya we ngapek taya sesanu kieu goreng tempe tah ieu teh kabawa tinggalkeun tah aya bonteng nu pesen teh. Pugu aya Ciani mah kok aya bolu wingko teh. Tah. Raos pisan eta teh. Bolu Ada eta. kumaha tuh sekedar maklum akang heuh kumaha tuh. Aduh biasa rawiweuh. Wow, aduh, euy. Timar aduh di gaya euy. Si gadinya tah si naon? Heeh. Barengkok. Duh, ningal riung ya. Muhun ieu teh ieu luruskeun Ciani. Mah di dieu. Ah, keur naon manehna ti mana? Wah, terus tidinya kade tong kemana wae. Teu ya. Oh, salaki teh nganclong wah. Kita tadi disamper. Si Neng ini. Tos arisan. Ka mana wae Neng penak namanya penak deui. Aya we di bumi pan teh kayaknya mana-mana ieu nama. Oh, ayeuna sama sok. Heeh. Kumaha? Heureuy. Gan. Aya kieu we geuning ada pamajikan masuk yang di Bandung bertahun kali ditu loba keneh nu pesen kue jadi nyeunang kue di ditu di Bandung pamajikan mah. Teu balik-balik. Bisnis atukeun bae, bisnis di Pan- mana wae nu penting mah berhasil. Ameh duit nang ngumpul, ameh duit nang ngumpul. Senang Lila, Den. Hah? Geus sabar lila. Nah, saya hampir 2 bulan. Ayo kacipta euy. Naon? Kacita naon? Ah, ieu ulang-ulang. Ngerak. Wah, cicing mah lah ini naon sampe sok. Ieu mah teu kaop ieu mah. Heeh. Saya teh geus heubeul itu di urang kieu we ulang-ulang. Ada belum jalan ka dieu nyimpang aya mah ka mana wae cus abo Lain, boga. biar tos eta ningali biasa lah keur ngaletikan. Syukur geus kabeli ojek ding. Lumayan hasil kemarin ngajual tanah dinya saeutik. Disang-sangkeun aga. Lain disang-sangkeun urang mah nyaloan biasa. Lain sang-sangkeun mah tuh lang layangan. Heeh. Nya, diberikan lang layangan ieu mah Nah, disang-sangkeun. kumaha eta? Ditumpakan. Oh, oh iya nya ditumpakan. Hilap. Geus heubeul urang teh sono di ka di Sidarmo geus heubeul. Lain heuh bener eta teh ka mana si Mas Darmo nya? Hah? Si Mas Darmo ka mana? Balik ke Jawa jika ada ngomongna mah cenah kamari teh rek naon rek jadi calon-calon non rek jadi lurah cenah jadi jalan puun itu di mana Jawa balik kali itu heeh Raya euy. Nyalonya. Balonnya. balon bakal calon tapi dah Da insyaallah manehna mah bakal sukses. Sukses. Sukses ngapungna. Lain. Soalna jelema pan heuh manehna mah lah daek-daeknya nah di segala masyarakat. daek coba hade coba jelema aya atuh saeutik masina urang jelema aya teh aya we di. Aya we di imah. Heeh lah lain teh aya. Lain mah geus kangen Eta sedang teh ulah geus gua balik ke Jawa tapi da bejana mah kapan boga dulu da dia dulur. Beda aku tengah dangu berbahan mas dangu tanya dulu nak. Pernah ngobrol harita teh heula di pasar ieu pasar Cimalaka teh heula teh ngobrol-ngobrol teh urang da cenah-cenah mah boga dulur kemaran heuh kitu. Eta tah jenderal sukan Kemar gitu. Darmo. Heeh ngan ente harita teh kungsi mun teu salama kepala desa na ngomong teh yen Darmo teh cenah boga kemaran. di mana daerah mana? Lu alam teh Sugan dirinya apa? kaburu kapegat cerita apa mah. bisa da teh uing mah segala. Ai dirinya mah pasti da meureun nanti baheula teh jeung Darmo Jadi mah. kieu si Darmo teh pan bapakna tentara. 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 Jadi cek dongengna baheula teh boga budak kemar. Gela Den eta make tentara kita isi Mas Darmo na Jawa geuning kan. Heeh pan kieu Dipisahkeun. caritana teh baheula teh
pas bapana teh ke dinas di Jawa. Pamajikan mah can ieu udah karek pindah. Yang ngalahirkeun di dieu di Situraja sabenerna mah ka budakna teh kembar 2, nu hiji mah dititipkeun ka ninina. Jawa. Di dieu di kana teh Wawan. Wawan tanu hiji mah ku bapana jeung indung bawa ka Jawa jadi pindah hari teh ka Jawa pamajigna teh. Nah, kemar make jauh gitu ngarannya. Wawan Darmo. Heeh. Pan tebi. Dari di Jawa buatin ganti ngaran. Jadi Darmo. Tapi lamun di dia mah lain Darmo, Bron. Dharma. Nah, ai pantes mah Wawan jeung Wawan. Heeh. Jadi kieu Wawan itu Wawan Irawan. Sakola mah teh kungsi jadi naon geus pangsiun. Pejabat? Kung pan pula jadi guru jadi di kabit kan pangsiun. Depan Darmo mah cek beja terus balik ka Jawa rek jalankeun kuwu di Jawa. Di ditu da bae boga Si Emas. boga keneh ditinggal bapakna di ditu di Jawa. Tah ari indung nama di dieu balik di ka dia ka Lemur di dia di Cikadu. Teang anggur ge. Cikadu mana? Situraja apa Cikadu? Tuh Situraja pangulinan ganclet. Ti ka mana jalanna? Hah? Bener teh. Lamun ti dieu ya. Lamun tekan motor. Heeh. Naik angkot lah ke Tanjung Sari heuh. Heeh. Tanjung Sari naik bis kota, turun Tegalega, belok ke kiri. Nah jauh-jauh. Aya we tangkal jamu. Tah imahna teh eta. Imah Wawan? Lain eta mah atang. Wawan gencelek. Jangan Imah Wawan. Wawan, mengecus. Ya nyaho atang daek diganti ngaranna Wawan. Sakamana wae. Alamat teh jauh gitu. Wah, Situraja. Ai Tegalaga mah Bandung. Situraja mah Sumedang. Tuh, Benten jalanna ke Benten. Wah, mun sok pipilueun wae mah atuh cicing leuwih ngaduk. Ngisiin Lain anggur ge teang kan itu udah lain sesaha urang teh. Aka geus 40 hidis da Wawan mah ti ulah minang panggih sok bebarengan. Gitu. Mana kerja ngajar, pan fungsi ngajar di Tanjung Sari jadi kepala sekolah SMP. Oh, ingat ayeuna mah Den, aya gambaran. Malahan manehanana teh sepisan kanu kesenian. Apa itu jadi pimpinan beluk? Hah? Beluk ceuk pijar mah. Kan lu beluk. Baheula mah sok naon teh? Nu sok hayang diseung-seurikeun ku jelema loba teh. Ya. Oh, bodol. Nu gelo aya diseurikeun wae mah. Lain bodor. Nu sok eta baheula mah sok seni nakolan suluh. Wawan. Apaan tuh? Emut-emut atuh. Kateang jeung Cikadu. Jadi ya ame puguh Darmo teh kumaha ina lantaran di Jawa teh sugan aya lurang mun apaleun nah jadi jalan ku teh balik ka dieu moal. Kela bisi salah Cikadu atawa Cikuda. Cikadu. Di situ aja mah Cikuda. Cikadu aya salah. Ya, ti dieu teh kadinya jalan kadinya tah. Mun ka ditu ka Gadeas ka Situraja tah lewat alun-alun teh pan aya warung ketan. Kakenca terus tah ke berasa ngopi di warung ketan urang. Heeh, berasa ka ditu ka Jati Gede. Heeh, mah Jati Gede gigi. Mancing di ditu jigana udah apa Mau teang ya. Ayo. Wajib teh kana mah kieu we. Bejakeun we salam hormat ti kuring kitu geus sebut teh panggih jeung Wawan. Keun da isi Mas Darmo beneran mahena pan uring HP-na ge teu nge-save. Jadi teu eueuh kontak jeung si Darmo. Ayeuna mah kieu we jan mengpeung ayeuna urang salse moal ka mana urang hayangnya suruh piraku teu kapanggih ngaranna saha? Tanyakeun Wawan Irawan pokona imahna ditu ayana ulah. Lain ieu na payuna. Kumaha tah? Naonna dedegan? Dedeganna jauh. Ya jauhkeun. Dedegan mah teh jauh jeung si Darmo ngan ieu mah rada bersih, rada kasep, aya kumisan. Pan Darmo ge aya atuh. Gejik apa imahna dinya? Bisa ledakan lah sigana. Ya, imahna teh nya ye ti alun-alun. Lewat ka Katuhu, tah belok ka Kenca, aya balong. Hah? Aya balong, tah eta imahna. Apa urang teh jebol aya. Heeh, teh eta imahna. Kan basing ti kejem. Imah Agus. Oh gitu. Si Agus di dieu imahna. Bawan mah nyambung teh. Error nih. Lain bener dah urang mah serius ieu. Ada geus tanyakeun da moal Birek meureunna. Moal birek. Pokona mah Wawan Irawan si ganteng kalem. Oh. Anu sok anu beluk. Adinya moal ka mana? Ari abdi mah ari bawa. Cicing heula mah cicing kalem. Bener kita sangkan. Jelema nungguan di dieu.
Kade ulah sok yang jelema soleh. Kade di jalan. Moal bareng. Ulah teret ke mana wae tah, Ayo. kan jujur. Ngarah jelasnya. Itu ayeuna nya. Ngarah jelas. Masuk atuh. Sing kapangi doa. Kade atuh Itu aja jenderal. Tapi kalah, Hah? Antir lah ke imah. Rek naon? Rek kanti ieu kupluk geus tiris. Oh, ayo. Ya. Sok. Ayo lah. Bari Di bebean, jalan Kade. Kade. Heeh, ayo. Aya bisinan eueuh. Hah? Aya bisinan. Alah. Oh, jik lah. Perbiasa tuh ka sadayana. Iya, siap. Hati-hati. Ayo kan. Yo, Sing kapangi ya kan. masuk. Pokoknya kade wawan. Wawan. Heeh. Yo. Eta teh Mas Darmo. Mas Darmo teh pan ka ditu ka mana? Ke Jawa jalan Kuwu jika lu meunang. Jadi di daerah Kemaranana. Oh gitu. Masukan we kapanggih. Pada geus teu asa-asa da teh baraya baya bau-bau sinuk eta. Oh gitu. Heeh. Nya pantesan Sugan we atuh. kapanggih. Nya mudah-mudahan Ya. atuh Mang Encusnya henteu kasasar di jalanna. Assalamualaikum. Wah, kemarancing yo. Alias busuk wah. Beureum ya pasti menang hadiah ya. Lu si Akang abong bajuna beureum. Lauk lagi menang beureum. Nah, ieu teh mancing Kang. Ah, lalajo we. Hah? Lalajo we. Nah, make lalajo teh boga duit. Nya lah. Itu bukan duit lapaknya geus pinuh Terus meureun. pinonya. Nya lapak pinu. Lain Kang, pada tumaros itu teh. Dupi bumina pawawan di paling mana? Pawawan nu mana nya? Nu sok icalan saeng. Sanes Kang. Nu mana nya? Pawawan. Pensiunan. Wah, tebih keneh di ditu. Hah? Tadi nu Sapasira deui di ditu. Tadi nu ngabejan teh geus deukeut cenah di deukeut balong. Oh iya, di dia jauh keneh nya. Belah mana? Cobi we, da palih ditu pawawan mah. Jauh keneh. Cobi we taras kana sanes. Punten atuh punten lah. Aduh. Teh sini Kang. Sana. Lah, sama kita acan. Upana salah meureun Kang lamun balong kieu mah upana ku eta nu alus mah. Naon? Hah? Naon? Ku peuyeum sok ajaran, peuyeum. Eta ku golosor cenah. Jawaban golosor gitu. Loh, lain eta make ku peuyeum kumaha? Ku peuyeum campuran make teri sok. Peuyeum naon? Peuyeum sampe. Teri nyaho teri. Teri nu laleutik. Heeh. Ebi sebutna teh. Aron muncul Aron Sunda mah. mah. Kumaha? Babak Dibebak. Terus? menang babak di Ibun. Menang 3 poe mah 3 poe subuh Heeh. nepi ka Bulukan. Loh, geus bulukan kumaha tadi? Pake, jadi pakai bisa dipakai. Nyapikeun kencelek atuh da bau meureun mah. Belah mana wawannya nya? Manawi terang bumina pawawan pangsiunan. Tebih keneh, Pak. Dah, Tebih keneh. itu tebi ya tebi kumaha nya. Tadi nu ngabejan teh deukeut. Bumina pawawan paling mana? Anu caket. Lain Sapasiran nam. deui. Dah, Sapasiran deui. ya mangga tukang asing kararingnya. Asing kararing lah. Pancingna. Di karantun sadayana yeuh. Ayo jangan ah. Ayo, Sugan aya. sampai euy tuh. Punten ya, punten. Aduh. Kang, punten ya bade tumaros. Dupi bumina pawawan pangsiunan paling mana? Manawi terang. Oh, itu tuh. Oh, iya. di balong, Iya, aya balong. Aduh, hatur nuhun pisan itu. Terus urilingan ya tadi dia capek. Aduh. Aduh, kadungkul nih. Iya. Aduh, kurang ya sholat gelas. Syukur air empeg mah ya alhamdulillah. Tadi susulan kan itu. Kasawa heula. Mulai syukur. Kita kieu. Orang geus lila teh latihan. Jadi lamun udah saksian urang geus jawara ka itu kade ga eta latihan. Tetep we kudu latihan. Tah ayeuna kieu mumpung urang rineh ya. Ulah galempur teuing lah. Dina situasi keur gempeur mulai kieu lah. Urang hiburan bari urang latihan bagusnya. Jadi ari posisi mah posisi mau mah latihan we. Hayang nyaho haleung bisa sorana. Gareong. Bahaya mah gareong. Bahaya jadi engke cenah mah tanggal 30 teh aya norek hajat cenah hayang. Sa turis sa. Turis teh pernah hajat teh ngawinkeun.
Tah teh arek ieu arek nanggap urang, hayang urang hiburan. Hitung-hitung latihan. Latihan. Aya beda soguhan. Urang mah lumayan. Lumayan. Sok sere urang mah hiras grup. Rata dihiras wae pan urang mah tuh. Ieu we teh jero. Anu biasalah nya. Jero langsung we kana. Dulu kan kumaha Agus ieu nya. Sok coba. punten ya. Alhamdulillah na jauh-jauh ka dari ieu teh. Ieu kasenian naon ieu? Hah? Kasenian ieu. Ya urang dia sok baranyo. Banyol kumaha?
Urang teh keur salat, tadi teh kadengen banyak orang guru ngagorowok atuh. Kadengen nanyakeun cenah jauh mujar geus suara pasir. Eta nu ditanya teh rada gelo eta teh. Ih, paingan. Ini deui eta Iya nu nanyana. Paingan saya beda rasa atuh. keluar teh masa kitu jiwa tuh. Ampun, atuh teh mah kerjaan. Apaan keur salat urang teh atuh. Oh, nyelang heula atuh kencelek. Lain-lain kayak ngobrol-ngobrol. Ya siap. Iya teh mau baturan. Eta Wae daramang. Syukur lah. Ieu teh nu disebut kasenian nge-rap teh naon ieu teh? lain rap. Hah? Ieu mah dog-dog. Oh, Dog-dog anu biasa ngirik beluk. Tadi teh pamaman jenderal ya. Oh, eta nya. Ah, syukur lah. Aduh, kukurilingan. Nya. Kurilingan aduh tadi teh. Geuning ieu mah aya naon ya ka dieu ya. wae kudu sono we pang nama geus sobol pan. Oh, aya sonona mangan atuh kuku kumaha. Bejana kieu. Ieu teh sono kahijina sono ka Pawawan. Nya. Aduan, cenah. Pawawan di dieu teh nyepeng kesenian. Nya iya. Ah, lain nyekel atuh. Ieu mah tambah sore-sore. Oh, gitu. Ya meh deung itu ting budaya lah. Oh nya. Ieu teh jadi tanda tanya geuning teh. Kalau penting tanda tanya kumaha? Oh. Ieu teh boga dulur teh. Loba dulur mah. Lain aya anu sarua. Ayo mah ulah si Dharma ieu mah pasti ieu. Nya. Lain dah mangarana Darmo. Oh, dangarna mah Dharma Jaya eta teh atuh. Nah, terus Dharma Jaya eta anceuk urang, kemar jeung di dieu teh. dulu dia paingan mirip. Kemar. Mirip kumisna kieu. Coba aja si Mas Darmo. Pak kieu kumisna teh. An ari si Dharma mah pan dibawa ka ditu ka Jawa. Oh. Oh, keur leutik keur orok beureum. Ari mah dibawa ka dieu ka Lemur. Ai Dharma mah dibawa ku da pepirakan baheula teh. Ari urang mah nya Kala ieu duh ada boson uing mah hayang udah dia. Eh. Soalna ge kolot pampangna mah. Beli dia sakale ngageser hampura ya rada heureun lah. Ai si Mas Darmo teh pan sok babarengan jeung kuring. Eta Di ge ditu di SMTV. eta ge ngadenge kitu atuh sieun ngerakeun we teh kitu da sia kitu atuh Tuh. Tuh halus. Halus pisanan ayeuna cenah. Naon pulang heula kumaha? Ai cenah mah balik ka Jawa, cenah daerah teh naon cenah aya perluan gitu. Ngabe mah henteu aya ka dieu mah. Oh gitu. Henteu ngan. Dere urang rek balik wae gitu. Oh, bebejana mah rek nyalon cenah caritana mah. Di Jawa na teh panas baran jelema. Lain Panas baran. Lain panas baran aya kahayang keur mah. Wah sarua kahayangna jeung urang. Oh gitu. Ya maksudnya gitu Kan ngaranna mah kemarang atuh. Arek nyalonna jadi balon. Mah burung sarasa, Pak. Hah? Burung sarasa itu hayam nyalon, ya hayam nyalon. Ai kumaha sok kitu nya. Ya inu kemar mah lamun gitu. lamun cerik kabeh biasa nama sok cerik tara. Kali-kali Wah, lawan cerik kabeh. Kabeh. Lawan hitut Ya sarua. Wah, itu kayak kerenyan di itu kayak keur moran. Oh. Darmo. Tetep gitu. Jadi silang nama kemar bareng pisan. Paingan mirip cingkrengnya. Sarua ngan sieun ngerakeun si Dharma tuh. Alhamdulillah. Bonghar. Banyak. We keur panjang di dieu atuh sok sering eta. Lu udah jarang panggil misi jeung dulur ge deket kene jeung tatangga ieu. Manehna mah bisnis pan atuh. Jeung dulur mah kadang-kala gitu kan, urang aya keperluan maunya urang kudu ka Darmo ka Jawa. Atau da bener mah di Ganeas mah eta cenah ada eta mah jauh jeung urang teh atuh. Jawa Ganeas. Jauh we jeung urang teh eta mah. Lain ngomong-ngomong ieu. Aduh kesenian naon teh gitu teh. Alah, Aya naon itu dog-dog. ieu teh belum. Belum. Cerita belum. Suka teh nge-rap teh anu disebut. Lain ieu mah belum. Oh, rap mah dina popnya. Rap di napo. Ieu mah suna. Bang rem Rem ngelos. Ya. Ngelos. Ulas. Tah, peda di Cikadu teh di dieu. Aya cikal bakal tukang anu sok-sok ngabeluk. Sawae di antaranya.
Oh, kapungkur mah kieu cari watunya. Kapungkur abdi gaduh sepuh. Malah mah jang cenah. Aya hujanekeun bae nya ada Bah, tuh. jadi latihan cenah aya abdi geus sekolah kieu cenah. Ah, ieu ceng dadaan can bisa ceng sorana banyak ceng kurang mah sorana bener mah bener. Ah, di mangsa mah kurang tecengan. Ai si sepuh eta teh abdi teh balah mata ngajak ieu tah. Hubungan kamu pawawan itu aya nama ceng pas itu kurang aya bisa dibukuin teh lah itu pawawan dinten kabel ke taku seni eta jadi kataji lah Jadi ini ya si sepuh teh nerangkeun abdi tah Kutahi mah beungeutna. eta ikatan hate ikatan batin Nah, iya kabeneran. tajud Ya Pak Agus. Pak Agus teh Pak Agus ieu terangkeun naon ngaranna teh? Kawasan bangsan damanya ayah hiji grup seni kegaduhan bahasa nama kegaduhan ya kawasan ngobrol-ngobrol Dia tuh sono ya. ya alhamdulillah jantan grup ya teh jenengan teh panginten nami grup na teh gentra sawargi ai gentra nyauran ai sawargi sadulur Ini ngagoroan sadulur-dulur. Ngagero kadulur-dulur tantan sauyunan. Jauh pipaseaeun pokona mah. Anu tadi teh disebutkeun sabuntutan teh. Iraha ngawitanana ieu teh. ai ngawin tanam nya kene panginten tahun 2016-an Nah, kene. Tengnya alhamdulillah. 2015 teh. Ayo tawar. Susunanana masih apa aya di desa gini. Oh aya, nya kawasan aya teh di sana paling sama. Padahal latihan tadi di mana sudah datang semua. Ka juluna latihan pan ngajakna teh. Ai atuh saya gitu. Ai ieu teh biasa di lalaguan gitu bisa. Anta di Tajongan kieu mah. Di Laguan atuh teh. Di Laguan atuh sapali gitu. Bisa ayeuna di eta saya yang nya gitu tah. Pengalaguna biasa henteu. Tah kitu. Saya mah lain seniman jadi teu bisa nanaon. Jadi maksudna mah kieu meureunna aya lagu naon wae tadi nu sedih teh. Kitu panginten. Nya terus nya anu dimaksud dinya mah nya. Supaya aduh no bisa dicari Gitu lagu. Udah sagina beuna cos. Ayo bena mah teh geus ngaliwat ya teh biasa pan lamun ngariung teh. Bari ngaliwat gitu kan ngaranna. Kebenaran di maca naon-naon pisan teh. Gampang. Jadi kieu jangnya seni beluk teh. Lu kabaran di dieu teh cenah aya Pak Anu sok beluk gitu apa mah wargi-wargi. Eta teh dibungkus. Ari oh dibungkus teh urang nyen atuh. Ieu gagasana Pak Agus. Ieu urang bungkus dari Cikaru aya beluk. Yang ieu festival, mitina macan santan boga grup ya biasa-biasa we. Kilu gitu nya pasang giri di Situ Raja teh. Tilu tahun berturut-turut jeung warga hiji. Walah. Alhamdulillah. Warga hiji berturut-turut 3 kali teh nya. Lain ku alus. Ku eueuh batu. Jadi pesertana teh ya kana. Oh, jadi mikir gitu. Oh, berarti geus areueuh geus hampir punah gitulah. Oh, berarti atuh mah Agus ayo lah urang ieu teh urang lestarikeun. Tah eta. Dilestarikeun. Ya ari beluk teh. Ngomong nanggung apa udah ngajar di SMKI atau bagaimana SMKI? Hari ini mah SMP 10, SMP 10. SMK 10. Seni yang mengajar dosen di situ. Jadi inti nama dia kapnya. Kita maca teh Ayu Prosidi, Bapak Ayu Prosidi. Ya. Cek Ayu Prosidi, dia buku baca teh. Dina Google. Dia tak ceritakeun. Yen beluk teh asal kecapna tina baaluk. Baaluk. Nya, ari ba artina panjang, Yang luk ngageroan, ngagorowok. jadi ngagorowok Panjang gitu. Oh, pantas diceritakeun yen cenah di alam piangan urang mah di Sunda imah teh pancal-ancal jauh. Di lamun ngagorowok teh Pasir jeung pasir. nah, lemur teh. Terus di lamun kaleuweun teh tambah keung sok cing araheun gitu. Jadi baaluk teluk di luk-luk. Tangara, oi. Nah, dikit. Iya mah, urut Tarsan mah. Kurang nomor maaf. Tah kitu. Jadi gitu tah cerita teh banyak. Tidak enak namun nurutkeun kana aslina nya, nurutkeun kana aslina.
rek sanu nanap atuh. Nya lah. Da carita teh panjang atuh. Nek carita Umar Maya misalnya nya wawacan. Kan panjang geus malar sepeuh badak aya nama. Nya dimodifikasi lah, direnovasi sampai saeutik kieu. Tah eta. Gitu. Supaya seni tradisi bisa dipikaresep. Dipikaresep jeung nya yen beluk teh kieu. Tah. Gitu. Ayo baheula mah kan ditanggapna teh. Oh. Dino nikahkeun sok. Dina sepitan. Dina sepitan. Dina 40. 40 dinten ngalahirkeun Nah. gitu tah kitu. Nah, Karena lamun make drum cek ya emang ngerem atuh lain, ieu mah teu bisa tuh. Nilai senina keaslianana rada kurang lamun diasapan suruh kitu. Sok sanajan henteu mau gitu henteu haram teu dilarangnya. Pek wae kan beuneuran lain belum teh ngaranna. ngerep teh mah. Ngerep wae. Lain jiwana ngerep wae. Ah iya ya, Mang Agus. Nah. Ya teh, pengurus teh. Ya Oman. Pak Jufri, Bapak Deme, nah ya kadangkala di dalam atau narompet. Ieu teh. Nah, kalau betul Pak. Ya eta pan ieu mah da latihan. Mah lain manggung tang kita nggak 30 hari. Oh gitu. Insyaallah Atuh ieu di mana? itu lainnya. Ayo tak Itu sama. 30 di mana? Eta di dia di Mang Turis aya. Buat dulur. Oh, salah. Oke di Jawa. Udah hancur ininya. Tah ieu mah Amit Pak RW gitu teh. Nah, ieu mah pun adik aja teh sekolah-sekolah. Udah Adi. Nya Adi we, tah ieu mah kembali. Lairaka jeung ieu Agus. Agus ape ayo. Tah ieu mah sobatna Bapak Wakil Bupati. Kerencangan pungkur ini. Oh gitu. Di mana eta? Bandung babakan Sumedang anjeunna gang desa. Tapi di babakan Sumedang mah eta Pak Erwan teh rencangan Coba, malah teh dilabukeun ka ditu. Biar Pak RW teh ka dieu atuh. Era sing jadi gedean mah. hari anjeunna mah jalmi aya kitu teh nya. Aya Oh, aya abdi mah jalmi naon bae. Pak Erwan mah hari tadi geus ngajak ka dieu ka ape. Da ape nyebut teh. Nanti di Bandung mah Ka dieu. Ape mah pan ieu, Lin. Agus peot cenah. Nah, gitu. Tadi teh karek latihan ka karakter. Tapi eta hari urang moal Astagfirullahaladzim. Nah iya, Jojon, Joni ngaranna mah ngasal dipanggil teh Jojon, ieu mah Joni. Ai Joni mah bisa ngadalangan. Ieu tah. Mang Ode. Tah. Mang Ode. Ya juru gawang. Masukinna dulu dah tah teh dulur kabeh teh. Dibengkeut. Jadi gitu. Nyaman. Jadi ieu mah lain pura tanpa kadendang ya. Dan memang sakit kemampuanana hari kahayang mah para seniman seniwati anu resep kana beluk boga hiji gitu. Tamureun tugas Dewan Kebudayaan Dewan DKS teh. DKS dan DKS. Sok urang panggilan dikeun dibeungkeut gitu. Pasti ku DKS pasti ge dikelola diupayakeun. Dan margi eta mah salah sahiji Dewan Kesenian Sumedang, pasti gini kumpul. Nah, gitu. Kan ayeuna paguyuban calung aya. Aya. Paguyuban reog pasar, paguyuban seni reog pasar aya. Ari seni grup can aya. Urang aya tuh. Tah, nya. Urang usulkeun ka Dewan Kebudayaan Kesenian Sumedang sangkan di AIS jadi hiji lah gitu. Tah naon? Udah itu kakarek entet lah gitunya. Semoga seragam-seragam aja nah. Gitu bojang. Oke masukan itu aya. Langsung aya donatur. Ari ka Bapak Erwan can luas. Da malikeun. Pandirinya ge cenah kabid. Ada itu urang pangsiunan. Pangsiunan ti kabid SMP. Ayeuna mah tinggal malikeun. Kan enak ke Suwaciu. Tah, ya ayeuna mah wani. Da aya geus pangsiun mah rongsokan kan. Rek nanyakeun ka ditu rek mentai seotak seetik gitu dah. Beneran atau tidak di Pak Erwan di sana we no tidak. Hari tujuannya saya mah pasti di dukung. Bapak bupati ge ngadukung kira aku mau wakilnya. Tadi teh ka kuping meni nya hawar-hawar kawasan pisan eta.
arek beluk atau arek laguan telangkung. Hanya ngabeluk kau yang nguping atau ngabeluk. Oh lah, kabadinya tadi, balikan dewe. Gitu. Itu latihan deui itu tadi. Tapi pada di ibingan. Lah, Pada di ibingan. Biasa dipingat. nyawa. Dah can ieu dah can paham tang ngiping beluk kumaha. Nyasar ngering kene gue. Oh, gitu? Gaya aturan gerak dasarna kudu kitu aya. Ya bebas we, sampai sareng ngibing tarawangsa atawa. Oh, ahli nangigal. Dah di we di nanti Cobi anu ngawitan heula. Upami teras kasurupan kenging cok. Kenging kedah mayar. Kada kedah mayar kasurupan mah. Mayar lah ini bade kasurupan gitu mayar lah ka aku. Sangke kami Bodoh. aja ulah. Angke kami diasupan arwah eme. Saya eta Nyampe perelehan we. Cak ya latihan. Bismillah ngawitan mah. Sok, cobaan kumaha. Rek ngakuar seni puput. Rek ngakuar
mohan pan ai kapungkur mah saurna sepuh geuningan dan teu nganggo alat ieu. Betul. Ieu mah pan hasil kreativitas. Di kreativitas kan ulah penting atukannya. Kan bae di kuping raos pisan. Harmonisasina luar biasa. Nah, gitu. Biasa diiringan. Mari ieu teh sanes mengukum memulai senina. Namun tiasa oge janten corong kanggo ngadugikeun program-program pamarentah ka masyarakat. Beres. Itu jadi dibahas di dieu. Malah ai kapungkur mah da aya heureuyang nya. Nya. Lain tak aya mun supaya barudak teh nyaho. Yen belum teh kitu. Jadi aya kesep teh barudak teh. Maka heureuy maksudnya Supaya teh monoton. lumayan monoton. Aduh, ieu lamun ditangkeun di SMTV Kantos. kantos Tadi itu mun hanyakal waktu saya teh. naon tah? Sound systemna rata awan beneran jadi ka ieu teh gogol-gogolan kitu teh. Aya teh tos saya SMTV di mana-mana saya no. Oh, SMTV bisa tah. Jika nah Kurang ka ditu deui. kan itu deui, Jon. Kurang kali itu bisa. Awaan deui. Ya datang geus manggung ti dia lah. Geus manggung di Mang Tulisnya kan di hubungan. Kurang kali itu. Tak itu mudah-mudahan zamannya Beres. kurang sing manfaat dina sebenarnya intina mah kurang teh mereka mau kabar kita seni dulu pulang kaluri-luri gitu sing kuring miharap karena DKS teman-temannya Sunda sing diraih ya jadi ais pang kita teh sing bisa ngawadahan sadayana gitu. Wow.